anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nyana geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur ku ari mah aya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan ieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung gitu yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babah Sukabumi datang yang ukur muda aya kara repet naon wah aya kara repet buat Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dia iya aya permasalahan naon aya dagang aju mana lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'ana lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu habis sing ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha ini lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin bagi ka bugis ora jin masyaallah karim model lihat yeula ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deh kumaha sarana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aju kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat aju ayun ku sia handapna teundeunan ruhak di dinya teundeunan buhur bebeja kai tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja kai di wilayah aing hampura ayo gerak ditungguan gue ulah salah handapna rotian sial jasa setan ayo pada sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna masya Allah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi di sunnatullah dina Al-Qur'anul Karim mun nyaritakeun wa'du
ditungtungan digendeng ku nyaritakeun wa'id nyaritakeun wa'du teh janji Allah ay wa'id ma ancaman Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kamari Allah geus wa'du janji ku urang geus dibaca lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jelema-jelema mukmin nu kamari nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, ngalaksanakeun syariat-syariatna, hukum-hukumna balik ka Gusti Allah teh mawa qalbin salim, ieu bakal dibere darussalam. Al-Qur'an ngajelaskeun jelema nu patuh ka Gusti Allah bakal dibere darussalam, yakni surga Allah. Urang inu mantak darariuk di dieu ku Gusti Allah wa huwa waliyum, Allah panungurusanana. Teu semata-mata urang didatangkeun ka dieu lamun lain deuk di ka sorga. Ieu teh keur di jero majelis teh keur jadi ahli sorga. Asar kaluar da wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah doaku. Janji ta Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah darussalam. Wa huwa waliyum nang Allah ngurus. Urang datang ka dieu teh lain nang urang, nang urusan Allah. Masya Allah, lo baca jelema nu garaga sararugi, tapi diurus ku Allah poe Minggu ka puncak, ka Karangbolo, ka Bali, ka Singkofu, ke Amerika, hiburan. Tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah orang teh ngan rada kurang we. Masya Allah. Aduh badak lamun ku urang ditaliti jeung diri urang baheula awak sia jae keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bahkan imah ge geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teuing tah eta maningan susah tah maningan sugih. Bunga jawaban siapa sih susah pan. Dementak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ka Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah beuh eta mah geus moal aya duana tah eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah ya Rabbi tinggal introspeksi bae aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cenah kula jai mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we jai mah teu untung teu rugi jeung jai mah resep ka pangijeng Allah jeung sia ona tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teh ka pangijeng kiai emang aya naon gitu ngaji-ngaji dikula cenah ieu salat ge meureun carang kitulah cenah kieu hampura cenah ieu hampura karagda ka pangidi emang jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah kula cenah kitulah sakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kana aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tata dihayalkeun atuh budu beuki getol jatana nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakal geus ibadah tentrem. Pujahan can ngajar. Mantap Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk. Allahu akbar.
leng hate kakalar kakek cak Allah teh aing kurang naon urusan ka sia hayang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur penting sosonoan jeung pamajikan sia enggeus ngilu enggeus isia kuari beteng seubeuh tina dahar tina hidung pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia sia mah ngadep ka aing salat ngalantun bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri blon orang unik gitu-gitu ban Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang husuk wajar geus ku aing dihampura ai sia babatok sia tah geus make babatok ka kuari mah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweng sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia aya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntak pantok kene eta hate teh kade-kade itu neuk iraha atuh sia ngahareupna ka aing urang ngomong gitu-gitu duh Gusti kuat tuh lain kumaha ku sia atuh kudu usahaku siapa pan ngaji poe minggu neangan tempat anu ngeunaheun bae pan sampai bisa ngopi ngarokok teu aya na bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing tinggal rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys aing mah 3 gelas gitu kere beres janji Allah waktu ngaranna tadi lahu darus sorga ku ari narakana wa yauma nasuhum jami'a yauma zarab berarti erobna nasab geus lamun carita erob kudu aya amil nah tuh jatuh puguh teu karuh manasab eueuh amilna momol beres geus kudu aya amilna sadengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawa nasuruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamun wazkur ku urang ayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae ah moal nakulu cek urang teh mah deuk makana mazukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng maknana laulal i'rab lam yu'lamil murad lantak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur dikieu-kieu kitu kaharti bae tuh bogan saha teu marah rondo salah kita aja ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Quranan lain dikitu-kitu doang bade dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Quran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal dikitu-kitu pan deui ku aing sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil nih seorang. Saya bisa baca Quran? Bisa. Coba baca? Baca Quran. Diamalkan tuh? Untuk. Saya gawe naon lah itu.
Urang mah di dieu neuleuh pan nu di luar naon sih eta ya pada nu di tanggal Ambon mah naon sih eta ya sabodonya anak hubungannya anak ada getan tukang uduk bae ngaji wa yauma nasurum jami'a dina ingetlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun ai nu kataklif teh hiji golongan manusia dua golongan jin eta kataklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mantak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tah mantak sing hade di dinya mah si hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ieu jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong pang loba na boy jin bojong daratang ka dieu eta masjid jin jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin jin aya nu kafir aya nu mukmin ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkan di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup kabeh ngagaruling ngulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia di berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poe di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah beak awakna beak tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu hiji di Irak di Iran wah pokoknya di 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh hararudang wah geus eueuh laut rata kabeh geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mun kuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana udang culat cileuk Kangjeng Nabi teh aina ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing itu mana ieu teh kanaon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati mah pan urang termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake ka inget teh umat
pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge hudang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SPPT can kumpul sial jasa ieu urang geus eta lamun aya jelema nu keur boga warung hudang warung aing nu muka eueuh nya di dieu nya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta hudang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur boga ka jahe begitu hudang heuy bibir nu aya jeung hunung gitu hunungna masyaallah pantes heuy pamajikan ngalamun lain ngalamun mikiran eta pikiran naon rahasia aya jero sok daun di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah pemerintah ketua rombongan da ieu lah karaya kabeh mantap deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingatna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka hudang hees tah nu paling penting mah ta eta teh ya barometer urang ai aing begitu hudang hees nu dipake ka inget naon aya nu hudang hees rusak kopi heula kuharat apa tah hudang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah hudang heesna ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah eta lah dicoba geus baal kaburu maca doa-doa acan mah nu karang itu hudang usah banget alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha bangge deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena baca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kacai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene ye wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu asim wabeh dikiring kabeh jin kafir nu mukmin anu takwa anu maksiat kiring kabeh wari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh bener ieu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupan apa ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak kitu nya dan milu di luhur pundak nya kieu bebe lu ngadekeun bari geus ari bae teh jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun aja lamun ditumpakanana mamang je tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ye bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh ya Allah mantak lamun urang dek merenung dina thariqah mah aya zikir peureum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia
jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkana ngaju mundur ye usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan peureum ya ge peureum kieu hayal mantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambarang atuh nuduhkeun mah tapakur teh apa cara ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal geus kitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtu rantung kabeh jelema anu teh digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh ku ari mah manehna lang teu asa digiring ayeuna darinya aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu aing dia golokna aing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kabeh ois pokona manu gunung karang bumi gunung kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya tah apa buna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ladzi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok menyebutkan min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun ke ka gunung Qaf surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya sobro sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah aja mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah di dinya bae atuh sia pamau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal musyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mantak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggilna jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta
cek waliullah di pertama hanya Asia, Amerika, Priege, atau Australia, benua gitu Eropa. Tah ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ya dibejakeun ieu adalah Qaf. Tempat tahun tempat para malaikat, tempat para jin anu bararesi, tempat para wali nu bararesi. Kok pula bisa ka dieu? Maha kawasa Gusti Allah. Langsung nya asup Islam tadinya. Balik brai deui, nyebrang deui brai aya. Hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam. Teu saeutik urang Amerika, teu saeutik urang orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam. Jadi hidayah teh macam-macam ya di imah bae nu kudu leumpang. Eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae. Jami'an urang terus. Insyaallah. Datanglah orang ke mahsyar, datanglah orang ke mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngajeburkeun doang. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Bacaanana la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebahay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah. Wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk ka dinya. Bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal. Musuh langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae. Ulah cak Abu Jahal bab di Cikupa aya anak ku ente kan supaya nyahoeun. Sing ade ulah salah bendera. Wah, mana cenah bendera Golkar? Neraka sia kajian kumaha. Neangan Golkar di ditu. Blon teh budak. Ustad deui tolol. Batur tipu doli masalah. Aduh, Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya. Ketua Golkar ge geus modar. Ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu. Ya Allah, kabeh jami'an. Nah, nu mukmin muttaqin aman. Anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan, tinggal digusur. Kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk osok. Kumaha bergaul jeung setan? Ieu. Nyana nyenget menyan. Sengat menyan make iket gelang bahar di dieu. Ke baju hideung gitu. Yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau kisar bapak Sukabumi datang muda aya kara repet naon wah aya kara repet buat Sukabumi berarti ya. Oh iya yang mentak diundang ya ka dieu iya aya permasalahan naon. Iya aya nu dagang maju manehna lapor ka dieu dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah. Atuh tidak mau dituyul bae lu gampang. Eta pas kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu. Kabeh sing hade. Ya. Ieu bergaul karena jeung jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang keur leumpang.
saya sia sembarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais izin bagi kabugis para izin masyaallah karim model lihat yelah ancakan eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajen kumaha lapor sia ka aing aju kudu kumaha botol bungkus ku sempakmu aja aju ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing orang pura-pura ayo gerak-gerak ditungguan ku aing ulah salah handapna rotian sia dasar setan ayo pada sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh pajar urang eueuh wah tempatna kurang bagus jangan kamar nu sepi cabut aya pakuan tadi beteng mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos karar itu di mana teh tempat-tempat tu karara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Akidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena tuh panjang geus kadinya ya berarti sia nyaho eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepala nage rombongan anak aju ngabarleg be pan anakna percaya pan nutup boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun mesti ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus mah geus bae atuh berarti ge ya ulah loba ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai tak eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna teh ditangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep
dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya, Tasikmalayana aya, Pakidulan ka ditu urang sok ziarah. Eta aya Cirebon, sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ke Cirebon, datang ke dieu zikir be ilallah 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 takbal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir, tinggal zikir. Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan geus eueuh, tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia ieu kula geus nyaon dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas. Nyaho bahkan bisa 500 tahun. 500 tahun hidup kan manya. Lamun sia hayang sara aing gadi aku aing di pandian. Tuh ulah lagi gede jas. Ayo berjuang. Yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing akar Banten. Pang mana ulah nyaritakeun pang sok aju calutak sia ka guru aduh wahara jasa unggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera mau bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya begitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modal cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun mau singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang lebih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan lebih dahsyat deui gitu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge gede moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngew cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin lu kasar itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu hambalaya di kematan setan teh urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali ka ditu ngacok gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masyar datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah
ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Cari jin setan. Qad istakthartum minal insi biigwa. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia, nyasarkeun manusia. Loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh. Wahai jin, wahai setan, jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan, berubah suarana, berubah akhlakna, berubah tingkahna, berubah syariatna, sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun syariah. Nah, sia kuari bakal diadili. Tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh, cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh, nu pernah ka Gunung Kawi teh, pernah ka Cirebon teh, pernah ka Daeng teh, Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna, Sukabumi na terus ka Pangandaranana, unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan. Etalah pecinta para setan, para jin, ngomongnya nanti dihareupeun malaikat. Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din, kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami, sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin, kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami, ngaku nya didinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insubita zinil jinni lahum syahawat. Aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu, mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit, hei sia fasilitas aya di sia mobil, sia aya siana keur sehat haju siapan ngora keneh duit, sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cek setan. Atuh ndek naon deui ku aing atuh deuleuh ku sia hotel, sia teh kapan dagang limbah babari, dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia, malah sia teh akan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya, hayang hidung leteng aya. Ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana. Sia hayang Amerika aya, sia hayang Inggris aya, sia hayang Belanda aya, sia hayang Jepang aya, sia hayang India aya. Sia hayang urang mana? Hayang Malaysia aya, hayang Thailand aya. Komo urang Brebes mah ambal aya. Subang, Karawang. Tah mah teu kudu ka hotel tah mah. Tah di dinya ge kawasan ambal aya. Yo bener, pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dieu. Ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang, Karawang, Cianjur. Tuh, nu numpakanana Bojong, Cikupa, terus mana di Ketos, Putat, Pasar Kemis. Nu eueuh Cilongok doang. Kareng mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya diadili engke istamta'a ba'duna bi ba'd, kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan, cek setan kieu ku kami dituturkeun ja setan ge sarua bae, kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih, berarti ieulah istamta'a ba'duna bi ba'd.
tuh sing hade aya di melalui syahwat tadi ke pelimbah ke pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satu kangen eta ge loba keneh komo meureunana di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu ku urang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunana nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos itulah setan deres ke pemerintah mata mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantap kunaon neangan dunia masalah engke ge ai geus yen pesantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai ayo si urang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ge ngamagahan ngaji ambil julumnya sorok aju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora kene kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuauhan si anu ke sakedeung deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh anu dari DPR nu jeung negara kajeun teh mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadi imah majelis salim kosong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge geus sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis boga bisa disebut buya sia setan aya bae nu ngariung tetangga datang ada kajat nyana ngarep-ngarep diondang praktek tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiai masa kiai teh diondang masa batur menang berkat desian teu nu pantes ge sia kiai na cak setan telu kiai ge telu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah masyaallah karim iya horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurig nang araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh-atuh ku ari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna hayu segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu ge mahal teh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeuk jin mahal teh sacuel kieu bae eta segede hulu geretan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seungeut ku urang aja dararatang we bae nu kitu aing mah jin ku sia mah butuh urang jitu sia mah kakasia ka dia datang ka lain eta nu jambrinya datang iya daw di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah didatangkeun ku aing ku aing cepat beuli heula tuh aing hayang naon apel jin ya aya tah urang anggur jin tah
ulah sakitu 5 kilo jangan tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah cabut dah bak aya nu muriang naon mak gede ya tah coba tuh, tarik gara dina celina ke keluar naon cule lain tarikin tarang mah ya pakuletik tarikin celina heran ora gede pas dibetung mah gede jasa waduh teu mah pakuna paku ieu teh nu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak teh oh loba jadi sukuna eling kan itu oh ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh tegar ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ke diadilin ke bakal istamta'a ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladhi ajjalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan-ungkapan Rabbana istamta'a ba'duna teh ieu teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai menerangkeun padahal mah aya ustad menerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahan kan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa wah ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun numpeli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah aya geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahannam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ya ketiga deh datang ngabentukna aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak tuh musuh serang oh jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh kudu besar itu udah naon nah, secara lahiriah ke bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha
Tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah, nungguan perintah ti Gusti Allah kakak. Mujizat digunakeun ketika darurat, karomah sarua bae. Lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam. Merdeka pancana. Kunaon tuh teu mengakui atuh. Padahal mah Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah. Dongeng kiai nu diseret nagatu ambalaya. Kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikahareupeun lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kege karasa ieu karusakan moal teh ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun urang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi oh dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui dia kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ge begitu diadili annaru maswaq sabaraha taun di neraka khalidina fiha oh tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang, lain bisnis, endahan ke Gunung Kawi, ngabedol, khalidina fiha di neraka. Nggak monyet, aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakara, blon teh sejelema. Neraka khalidina fiha jin-jinna jeung setan-setan. Masya Allah, nungkap pocong, kayak apa? Dengan duit pocong, maka pocong. Nunggak orai, nunggak buaya, toyol. Neraka di nerakana kholidina fiha. Anu kabawa ku sawah, jelema teh nuturkeun sawatna, sawat ditumpakan ku setan, toelan jelema, mabok. Zina, korupsi, bali, ngabono. Annaru maswakum, nerakalah tempatnya. Namun nyana ngegelincir kafir, khalidina fiha. Lamun henteu kafir mah, nyana teh maksiat. Mun ditanya siapa pangeran? Allah. Ai Nabi, Nabi Muhammad. Siapa sok salat? Apa tilok? Lebaran doang boga samping anyar nang pamere ieu tah ieu illa ma Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal awqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat ke bakal illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mandek dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh
ieu mah jelmaan di dunia na iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna li surbil hamim lantaran dahaga dek dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema nu tadi dikanarakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jangan hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi gitu wah geus ngajaritakeun kopi susu aya kecap bendera ya tuh aya ge susu di Sarwiti deuleu Gusti atuh ngale itu dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar di sabulu-bulu getih wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun jaknya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakara kurang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku teu kuat panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepak ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun sote suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horengana leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluk ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluk tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkeun di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwa allazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunnah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang mah terus bae supaya mantap iman ka Kangjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaq
nungridit tidak terkecuali siap dikejeburkan ke neraka jahanam. Alhamdulillah ya Rabbil. Ente ngajar awam sia. Berarti sia ye nungridit ye. Kurang kumaha Al-Qur'an. Masyaallah kan. Ih sararieu. Mabok annaru maswakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswakum berikut ku setan-setan jeung jin-jinan ke. Bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Lain kitu atuh. Atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing. Gitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong. Geus urang ayeuna make gogolotrokan geus ulah masalah. Lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi. Jadi isya kafir apa ente masih bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing sarua bareng kayak ka surganya geus inden sakieu keur panas na inden jin ge seuri di jero neraka sia teh kudu nuturkeun ka aing aya kata dinya tukang dakwah ka neraka sarua we setan sia kunaon aing ukurana di aing hades aing di aing aju kurang kiai teh ilmu di kudu dae teh ditu atuh sia teh kudu nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ye annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu ya sebarang lila kiai dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kebal kaya itu kiai guys neangan tempat istiqomah guys lah aduh isti sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimaradi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia niblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sia bunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa kira senang jasa jada lamun ka wawadah kudu lapor wae ka aing cieureun jasa ka aing belaon henteu tak urang lamun dideuleu ka jerona nu sok imat jin kos kitu nyana balik ka ditu kana garana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tak tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tu datang rombongan aing nu datang atuh ku aing jangan ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh lu eta anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid beti penting deketan ku sia geus kudu proyek aing we sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago
jin sarua pakai uang jago segala. Aduh. Ayat aja keur ngawirid be. Mulai hadir. Ditepak-tepak. Saya tak ulah sieun. Rada kebencong-bencongan gitu. Sial lu datang dah. Wirida kurang hebat beureun ieu. Menyana kurang mantep. Lu datang bencong tolol. Ulah sieun. Tetep sia kuari mah geus lulus. Ya, di mana-mana ganggunakeun kemat. Saha di dieu ngaranna? Aing Nirjan. Nirjan mah Haji Nirjan. Nirjan tuh mah. Ieu Nirjan. Kos suara da jadi kieu. Aing kungsi edan. Aing mah aya nu wawujin edan. Tenang. Oke, memeh kula aya anak kula heula. Saha ngaranna? Cunghin. Cunghin mah dan itu Cina, emang keturunan Cina. Ya. Mantap loba teu ngemat. Di Cina ieu da. Bahasa jin eta kos itu. Siapa teu ngarti aing teu. Sararia jasa jin. Ieu kali. Wa kadzalika sakumaha. Jin jeung manusia anu baras yakin kesenangannya na. Papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan. Kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun. Percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dal zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asi-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dal zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakat loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat teh sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nagehnya na beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedarnya nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Ta Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing aduh pusing engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana tinggal takol bae ku urang bosna tita mayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuannya na jeung camat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai kuari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing yeuna naon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol si Nirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman
sebagian bahasa Inggris tolol tah. Ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heula mungkin geus teu ngajawab mah hese. Itu cenah loba anu di kandangan. Lah soal di kandangan mah bagi duang ke jeung polisi. Bagi duang ke jeung hakim. KPK disogok geus, main sogok-sogokan, no problem. Sial tah setan goblok biasa. Insyaallah ya terus ya. Merenung hanya 10 menit. Tapi setan numpakan terus eleh ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana berak geus selesai atuh di ditu encan geus selesai geus asal SPPT teh kudu aya aja BJB geus ngaran saha jieun Gusti atuh SPPT na geus bae ditanda tangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah SSC kuar mah jeunan bae geulana numpang leumpeng hayu bae geulana engke kumaha eta lamun ka ditu dah tuh bupati teh saya dileungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu nu penting aman bae ayo bae geus cenah oh ya ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikanna ge ka kunaon sih berenang kunana parusingnya saya itu keluar deh berak beres kan atuh ih kok pegawai sakitu ge hareres mumpung yang jadi lurah hareres amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong geus tadi kawin teh yang 7 emang meunang cak Al-Qur'an ulah ngomong make Al-Qur'an da duit teh gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang cuma ditikah ge anu di luar eta loba kene geus ulah teh urusan aing teh mangke dia teh jeung malaikat aing mah wau si malaikat setan bisa aja setan numpakan kata ini moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana ge geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Qur'an sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe we kadzalika bacakeun ieu kipudoli di ditu di pendopo ieu wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuk wae sia nuwelli padahal loba lain nyana ge iki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beus teu dibere bejakeun ieu nuwelli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasab bi tijaratihi as-sarik yazimun nasab bi sarikatihi as-sultanu yazimun nasab bi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagangna nyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli man ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun keuntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuhin piring di aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuhin ieu teh aku benda eta masyarakat butuhin kurang gaji masyarakat butuhin aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyungpriuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun izin menteri perpajakanana nyokot ilegalna ku nyana diteundeunnan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 deuk kumaha coba
emang aya kieu nu kasih lalu omong sia mah teman rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing mah di jero eta atuh kieu ge kana neraka lalu omong kumaha iya at-tajir komo soal jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi iya goreng ayat di dina ayat eta diterangkan ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi syarikati tambah jelas penyolong eta mah geus jelas sama ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultanan dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan nih kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambalaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh itu kene kota itu kene Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bi sultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kau gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang Masya Allah, deh kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, ieu menang, ieu eleh, ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultanan naon atuh eta bae teangan ilmu kesultanan perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikan sabaraha ngecerit rakyatna buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pengurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat baratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami mah laparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha atuh aing jeritan buruh geus teu didengek jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yazlimun nas fi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya deh kumaha tuh hantem-hanteman amat lamun dicaritakeun mah kula ka Pengalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunaan batik jang keluarga Soeharto kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta tama teu kudu aya ASEAN benernya urang mah pan ku ari hareudang nya batik tinggal batik nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok dah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa benernya gaya jasa bener nges kali itu udah kudu dicaritakeun 100 juta 200 juta 300 juta 1,5 miliar mentak eta atut teh sabeuleugeujeur awak pakaianna 1,5 miliar encan jam encan cincin encan kalung jadi lamun jeung kalung jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar ya Allah eta keur carita di ditu gua di Tangerang mah bejakeun ku aing emang kurang gitu aing kabere pan bener pun
ayat Gusti Allah ku kebenaran jasa wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu minta diurusan. Iyalah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, angsongkeun ke eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan dan melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat musa bener nama nu pertama nu kedua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ke masyarakat wala amrahum khiyarahum Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan rakyat musyawarah ieu negara urang beberes yuk urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan aya deui anu geus jemrosan teh siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto eta mah aya deui eta Minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta jadi presiden hayu tah loba pikiran ku urang kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese Jokowi wakilna Chinese temen paeh panjana nu naek presidennya gitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kejadian kadituna bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus nah ketika Allah ridhoan ka kaum deuk jeung karidhoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan tetapi ketika Allah bendueun wa idza sakhatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi tapi kan barometer kumaha zakatna kumaha puasana eta kan jak urusan dirina bae ge geus bener apa henteu ieu kan urusan halayak ramai sa Indonesia jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu walaupun cek sebagian itu urusan sendiri urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan tinggal pemimpin tinggal kumaha ieu ka hareupna artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia ketika nu muncul nu karari itu baik berarti Allah can ridhoeun bendueun Allah ka masyarakat ketika Allah bendueun tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon tinggal kitu bae iyalah wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih ieun kesenangan nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha kami ieun kekuatan kami ieun sosobatan kami ieun wilayah kami ieun pamimpin nuwalli ba'dadz zalimin sebagian zalim karena sebagian deui ieun persekutuan ieun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim partaina partai zalim didukung ku nu zalim organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim tunggu tanggal mainna
tinggal tungguan siksa Allah Subhanahu wa taala. Deuk kumaha coba di harapan urang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu. Aing teh pan rakyat. Alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodoh aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu we kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus tenang aing can diberena naon. Ke lamun gede sia ge dibere, sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha kitu? Pan ieu. Ba'da zalimin azali aing termasuk jelema nu zalim atuh ku zalim deui kasihan. Ieu mah teu barenda ieu mah. Nu wali ba'da zalimin ba. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janang mabok lamun eueuh batur anu apa godos. Nu mentek ka dituna teh man ana zaliman sallallahu Allahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah kadzalimanna dadang eta. Jelema ieu partaina zalim, kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus nulungan jelema zalim sallallahu Allah. Dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung ka dinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan. Hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an haju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok kan kos itu ieu akibat tau dia tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal main mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman orang zaman penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja tatina cenah santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja lah ka ditu ka bupati ih masuk kitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos itu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian mentak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana pada deuk hancurkeun masyarakatna budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula mah tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kieu wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulana ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat sigade salah milih emang kumaha kitu ulah salah butuh merek udah pilih sia mah blon singali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijal na deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh cenah kiai mah nu rada bae atuh nu rada mah eta nu jenggotan ayo siapa cocok bae tolol wa kadzalika walli ba'd zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na bongan urang milih si eta DPR-na panjana nu neuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal atur sarua annar maswaqun
khalidina fiha. Na'udzubillah min dzalik. Mantap mah hese teh jadi kiai mah sanggeusna cicing di imah. Keur mondok mah ngaji amil jerumnya bisa. Ngaji alfiah juar pak belum bisa. Naik guru tulus sulu kudul juman naon kita jamu jami alhamdulillah. Naik samsia kudu bisa. Maca tafsir alhamdulillah. Jadilah ka imah magahan ngaji. Masyaallah mantep. Ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah, datangan ku camat, datangan ku bupati. Oyag aten milu ngeungkeuy ka ditu, eureunan jadi kiai. Pagawean kiai teh raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede. Balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh. Ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kudu boga pagawean batin di imah teh ketika jeung tatangga teu ngundang tiis alhamdulillah, ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin, ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin. Kok kiai alhamdulillah aing mah terek ngahareup ka sasaha da ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg bae da aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah terek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean peuting udang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu kagolkan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkan na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik. Naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur. Dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres. Ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana. Tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh. Boga pagawean sorangan, zahirna magahan ngaji, batinna keur ka Allah, tentrem ngeunah. Tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri, ngahareup ka masyarakat, ngahareup ka pangajian, zahir jeung batin cilaka. Zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji, batinna mah ka Allah, hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajeun, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lamun no problem. Ketika anu ngaji di majelis taklim tapi nundutan teh masalah. Enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teh hayang dimulya-mulya teh. Tah eta kakarakos kitu jadi. Geus boga pagawean anu leuwih berat di batan partai, batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan. Iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya. Insyaallah ke rakyat mah jangan nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu nu ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanaragakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyen persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu